Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate cak, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Ieu. Eta budak leutik ieu cukup ku 1.000 2.000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh encan geus can usaha sia hayang kawin tolol si sia mah tuh goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeunna teu bagus teh tek paeh ka Pak Haji wae hate mah je doana gitu bagus bantu batur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot cai sumur, gulaan, teuneun dihareup. Mareuli jelema. Wah, tina 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teutik. Dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atawa 100 juta aing dagang naon nya ieu. Dagang endog, cek nya teh atuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna. Poe hate teh nu kos kitu ngaranna tah dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Deuk kawin ge mani hararese jasa poe hate ngaranna. Batur geus kawin deui aya aing encan. Padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyangeun neangan bikang goblok. Poe hate teh nu kos kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan bae boka grogol teh bener. Wah, bae mah. Tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh tah atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula atuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare tah sapenting eta mah. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolol eta goblok. Teu inget ka pae aki-aki nonton bola tolol. Masyaallah. Ayahna geus bau kuburan malah kos kitu nanaonna. Dibebenjokeun ku jurig ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jan teu nyaho kitu ge masalahnya hona tambah rupek malah mah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang subuh. Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus kolot malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya saha jelema nu ngahirup-hirup
tafsiran aya loba bil amalis sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan ari salat rogoibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulah. Bid'ah sama kos kitunya. Atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab. Aya di Arab mah di ditu ulah sarua bae. Kecuali awabin biasa atuh teh mah masalah. Ngan ngahajakeun salat rogoib mah ulah bid'ah kos kitu mah. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu bae kos kitu lantaran aya khusus. Lamun urang na guguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat. Malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae. Urang mah can datang ka dinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat-syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh ulah. Gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawajaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wah tisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pad ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah, sorga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tuh ka neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh sorga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh sorga. Geus mudah-mudahan bae lah. Ya, cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti. Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh bae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Brak nyanana nu nyebutkeun teu puasa deui. Sia ge tolol deui, heuh atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Ini dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tat baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa. Geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyayan jijah nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ye. Jadi non gitu ngaranna ganjaranana. Tilu
Wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Pohara jasa. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna dilengitkeun balai dunya, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Senin, Salasa, Rebo, ngehenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, genep. Pohara jasa ganjaranana. 7. Sekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin. Sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ye kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawan jahannam anu 7 dikunci. Yang nama bisa asup kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu menjadi dikunci atau digembong. Masya Allah, luar biasa. Teka bisa keneh baik ku puasa Rajab. Masya Allah. Sama kamustungan. Kamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin sahajal manu puasa 8 poe. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikian we ku widadari. Haji mandi ka dieu. Haji gerbang puri silahkan dek mana-mana. Urang geus boga kartuna. Asal asup tadi dibikeun, geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab jadi mah ya. Masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka sorga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di sorga teh tah, aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kene teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayyamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe, mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah, ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah, haju menang duit bae kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe, pokoknya barang pentam naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sapira dunya. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al-ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae.
Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari mah keur ngridit. Cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan kukula katara jasa. Di Wetan, di Kulon, di Kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut ku aing cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit. Tolol cak Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah. Cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit. Cak aing cupet. Cupet bae kajian ku kumaha ge. Salat teh moal khusyuk. Keret celi anjing kajian ku kumaha. Aja aing mula tuh. Eta dicabut cahaya Allah. Cabut naonan cak Allah tuh. Saya ilmu teu make ka ilmu aing. 10 poe moal pati-pati menta kecuali dibere ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan. Kesempatan geus. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala dzunubahu ma taqaddama wa baddalahu bisayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajra. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 poe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewatkeun 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah. Sambungkeun jadi Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan. Jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa urang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50. Bulan Awal aya 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alhabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa geus urang mah puasa teh kos kitu we jangan pindah dahar doang. Tadina berang jadi peuting. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok di aya-aya atuh ku puasa mah di aya-aya. Oh masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa kitu, puasa syariat. Tuh kitu. Kanjeng Nabi wa man shoma sabi awal isrin. Jelema puasa 27. Min Rajab ti bulan Rajab. Naima kutiba lahu siyamu sittina syahran. Ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. 60 bulan. Lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun entah 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 geus kuari geus sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah. Geus tasbih siapkeun, bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu, sabulan Rajab ulah diganggu nya, deuk puasa.
Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh kieu wah keluar. Kieu keluar Zohor asup deui keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan kotok negeri aja. Nah, eta nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah. Lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geulis atuh sanu daek omo teu gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusa, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti, mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia. Kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu tama. Orang puasa ge nyilibur. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan. Abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa. Lewat pengajian asli nak ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi. Abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe. Kitu tekadkeun. Tuh Kiai cenah hayang-hayangan kerja berat pan abdi mah di pabrik manggut. Teu kudu 27. 23 bae. Tuh abdi mah boro-boro 23 cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti, ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. 7 poe. Boro-boro 7 Gusti, atuh jalain teu hayang jeung lain teu nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha. Nawar keneh 3 ge boro-boro Gusti lain teu hayang jeung lain teu kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain teu hayang Gusti puasa teh sapoe ge hese jasa nyelangkeun jang sampai gantung habak. Pos kitu. Teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar nginum. Masyaallah teu kuat sapoe badan kamalinan. Kamalinan jasa mentak geus azamkeun di jeraten 27. Ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang neuleuh kiai di lembur. Si kiai teu puasa ja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Ulah nuturkeun ustad. Tama ustad kredit ka jeung kumaha kos kitu mentang. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa. Ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha ge. Kan udah haju ngahina ka ustad. Ustad tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kan cek bae urang-urang nyana-nyana. Masya Allah. Diceritakan tiga sauban anahu gola. Ciki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Kaulah babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng. Dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanut kan. Dongeng na asbat tabi'in mababarengan teh jeung tabi'in. Anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu. Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Kitu bae terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Kuari urang teh babaturan teh jeung camat.
jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah, di akhirat mah bermasalah. Bermasalah kiai mah nya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Abdi parantos ngadoakeun lu berarti. Aja kenaon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol kita tetep bae ka ditu deui. Masya Allah. Doakeun tengah penting urang insyaallah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahaya. Mun presidenan pikumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pamimpin. Abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa dan negara kalawan sakumaha mestina. Bisa doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kaca kain tilok. Aya ge ngadoa poho. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab ngadoana ge bahasa urang bae beusi teu kahartieun kan bupati gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi kurang, amin. Beres, beres. Itu jual doa. Nyawa hingga kini. Mana gitu? Jadi lain kurang ekstrim ke pemerintah, lain kurang masuk ke ijazah. Boga naga ijazah datang ke SMA berlakah dipaksakeun Allah itu bener yang lainnya ekstrim Allah maha mulia mantap tak ulama pejabat balad nanti pada duit belajar bab kulana sok doakeun ya bener babur doanya doa itu embung mesti diberi duit kasih itu dong faktorna anu mantap embung diondang ke pendopo beusi diberi duit tak duit eta teh ngahalangan ngeunah salat sak kitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu emang kata deui teh husu ieu kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban famararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi ciramai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah jungjunan. Cek Kangjeng Nabi ya sauban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa. Deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'utu lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna fa khaffafallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana set. Tan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksana.
Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban. Ya, law shama haula'i yawman min Rajab wa man namu minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae. Wa man namu minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim. Moal disariksa ieu jelema. Petakan pohara jasa cakan jadi mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah. Fakultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan sisa kubur. Saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Demi zat nuges putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatas sanati. Shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beutingna teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadat sanatin sarua jeung ibadah sataun soma naharoha wa goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae urang mah geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama Senin tah peutingna urang-urang sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus sarua jeung satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolol teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.